Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan dibubuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-44. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyakolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-44. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dong, tempak dong, tempak dumpak dumpak dong 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 pak. Cag urang tinggalkeun heula kaayaan di Panjalu. Ayeuna urang caritakeun deui kaayaan Bajing Sudraji anu masih keneh aya di alam tirtayana anu keur ngadeuheus ka Sri Begawan Sekarjati. Sanajan saeutik ngorek katerangan ti Begawan Sekarjati ngeunaan buhun sakera, pikeun Bajing Sudraji eta leuwih ti cukup. Manehna jadi nyaho asal usul sakera anu kacipta tina ruwatan ajian-ajian kapahing. Sakera moal bisa takluk kasing saha wae jalmana, sok sanajan eta jalma mibanda kadijayaan anu manggulang-mangguling. Sakera ngan ukur bisa takluk ka jalma anu nyekel kitab talo, sok sanajan eta jalma biasa. Dirasa geus cukup menta katerangan, Bajing Sudraji harita amitan tur nganuhunkeun pisan ka Begawan Sekarjati. Harita sukmana ngabelesat deui mulang kana waruga badagna. Sat gerbeg barangnya bentah. Ki Panca langsung tumanya ke Bajing Sudraji. Kumaha Ki Bajing, nah geus kapaluru tempat patilasan Prabu Siliwangi, tempat dipendemna buhun sakera teh. Ceuk Ki Panca nalika Bajing Sudraji geus lugay tina tapana.
teka tarawang sadayana ki ari wewengkon nama eta teh aya di ujung kulon mung pernah tepatna masih can kapendak baluweng masih kena poekeun ki ke di ujung kulon baru di dinya nya aya nasakera teh mohon di ujung kulon pisan tapi lebah tepatna masih teu acan kaimpleng kumargi patilasan eta kahalangan ku sabaraha lapisan benteng gaib kagungan Prabu Siliwangi tandas Bajing Sudraji. Pamik kitu mah eta tempat patilasan teh moal kapendak atuh Ki Bajing. Inya asa moal kapendak sok sanaos ditembus ku indra tingkat 8 oge ki. Teras Ki Bajing bade kumaha ayeuna pipataeun? Nah bade angkat ka ujung kulon pikeun maluruh buhun sakera. Atanapi sabantawis mah dipanjalu heula ningal kayaan dipanjalu aman teu nah. Jigana kitu heula ki. Kuring ayeuna rek ningali heula kayaan dipanjalu. Lamun sakira-kirana tebar pati karerehan Siliwangi dipanjalu geus aman. Sagancangna kuring rek nuju ka ujung kulon. Tah saya nama memang gitu mending kapanjalu heula we. Kumargi apanan jalmi anu nebar Rajapati teh teu acan kacerek. Teras pami sanes Ki Bajing bade saha deui atuh anu sanggup nyang hareupan eta mangkluk. Da kunu sanes mah pribados ge asa cangcaya sakurang yakin. Anu kapeleng ku sim kuring mah ngan ukur Ki Bajing anu mampu nyang hareupan eta jalmi anu nebar pati karerehan Siliwangi teh. Cek Ki Panca sapamikiran jeung Bajing Sudraji. Soal tarung mah kuring oge kurang yakin ka diri pribadi ki. Nah sanggup atawa moalna ngungkulan eta jalma. Ah, sok DP kitu Ki Bajing mah. Kula percayalah salira sanggup ngayunan eta mangkluk. Sakaterang kula lang-lang jagat tara kawon di pakalangan can pernah kakepet-kepet acan. Ah, da teu kituna Ki Panca. Jalma mah moal salawasna jaya wae. Tangtu aya apesna. Nyaharpan mah kuring sing bisa sanggup ngungkulan eta mangkluk anu geus ngadoleksakeun karerehan Siliwangi. Walon Bajing Sudraji tetep handap asor teu umangkeuh asa aing ngawasa ajian-ajian kapahing. Numutkeun salira eta mangkluk teh saha saleresna. Jol-jol nebar Rajapati ka kulawarga rerehan teu pupuh. So kinten-kinten asa teh eta mangklukna Ki Bajing. Numutkeun kuring eta mangkluk mangrupakeun jalma setengah iblis ki. Dina getihna ngalir cakra keabadian. Nalika kula bantrok kakuatan jeung eta jalma santer pisan hawa iblis naki. Bu nanya eta teh Ki Bajing. Aduh teras kumaha atuh cara ngungkulanana ari mayunan jalma setengah iblis mah. Ah duka teuing Ki Panca. Masalahna kuring can dertarung bener-bener gitu. Ngan karek oge sageprakan dua geprakan. Ngan ari nu ngaranna cakra keabadian biasana eta teh susah ditaklukeunana. Susah diala jiwa jeung susah dipatenina ki. Karek oge cacap nyarita kitu. Na atuh ti arah sejen katempo Nai Bubu Jelantik datang muru nyamperkeun Kaki Panca jeung Kaki Bajing Sudraji. Nai Bubu Jelantik datang kadinyana lempang bari sosoloyongan. Beungeutna masih pias alatan waruga can walagri bener.
Panglima, Panglima, tiwas Panglima, tiwas. Raden Suryadinata aya nu ngiwat Panglima, aya nu ngiwat. Cek Nyai Bubu gogorowokan. Laju tiuk hareupeun Bajing Sudraji. Hah? Nu bener nyi? Raden Surya aya nu ngiwat. Cek Bajing Sudraji kaget meh luncat tina tempat diukna. Leres Panglima, Ki Panca, leres aya nu ngiwat. Ke. Kumaha eta teh jujutanana ieu Nyai? Coba jelaskeun langkung jelas. Tanya Ki Panca di barung tagiwur hate. Kieu ari kajantenana mah. Derek-dek we. Nyai Bubu nyaritakeun kajadian basa di iwatna Raden Surya. Da sabab apanan manehna masih keneh aya di imahna Raden Surya di salah sahiji kamar tempat pangobatan. Jadi apal seluk-beluk kajadian anu lumangsung di imahna Raden Surya. Tah, kitu pisan Panglima, Ki Panca, kajantenana teh. Be ambe nasaha cenah mangkluk anu geus ngiwat Raden Surya. Aduh. Cek Ki Panca. Paling oge anu geus ngiwatna teh jalma anu salila ieu sok nebara Japati karerehan beureunan ki. Cek Bajing Sudraji mere tanggapan. Waduh, cilaka atuh Ki Bajing. Urang ieu mah kudu buru-buru ka ditu, kapan jalu heula. Ieu urusan geus teu bisa dingkengke, teu bisa diandepkeun lila-lila Ki Bajing. Sabab terang nyalira Raden Surya teh apanan salaku tetua atawa pupuhu tireng-rengan Siliwangi, bari sakaligus jadi pupuhu gempungan Sunda Makalangan. Wah, bahaya ieu Ki Bajing, kudu gancang ka ditu. Mangga hayu urang ka ditu ayeuna keneh. Walon Bajing Sudraji bari jung rek cengkat. Kela Panglima, kela. Ulah waka ka ditu, bahaya. Cek Nyai Bubu nyegah. Har, nah, bahaya kunaon? Cek Bajing Sudraji melong kaheranan. Panglima, ieu urusan sanes urusan diiwatna Raden Surya wungkul. Tapi diri Panglima oge jadi kabaud kana ieu urusan. Kabaud? Kunaon kula kabaud kana urusan diiwatna Raden Surya? Kumaha maksudna? Tanya Bajing Sudraji begitu ngarti. Maksudna salira Panglima katuduh kapitnah jadi jalma anu geus ngiwat Raden Surya. Katuduh kumaha ari Nyai Bubu? Kuring mah asa teu ngarti, pan kuring mah di dieu jeung Ki Panca. Kieu jelas nama Panglima. Salira Panglima keuna ku fitnah. Aya fitnah anu semebar. Yen lamun anu geus ngiwat Raden Surya teh salira pisan. Dasarna ti mana eta? Dasarna tina keterangan saksi. Lamun mah jalma anu ngiwat Raden Surya teh jalmana ngangge tergos hideung, sami tergosna sapertos anu diangge ku salira Panglima. Aneh. Nah bisa jadi kieu urusanana, jadi rumit pabaliut, jadi kula anu katuduh. Bajing Sudraji ngarasa bingung, tapi sok sanajan kitu manehna tetep tenang, teu getas sarupateun, teu gempeur teu riweuh. Duka atuh Panglima, mung keterangan saksi yen anu ngiwat Raden Surya teh ngangge tergos hideung. Jadi atuh sadayana tuduhan teh nuju ka diri Panglima nyalira. Kitunya nya. Sakedeung oge Bajing Sudraji geus bisa surti kana masalah di iwatna Raden Surya. Ngarti
lamun manehna ngahaja dipitnah sina katempuhan buntut gajah buntut maung. Nu jadi masalah kieu Ki Bajing Panglima. Naon masalahna? Anu jadi masalah teh sadayana para jawara angkiran anu ngiringan dina panggung Sunda Makalangan bakal ngajorak, bakal milarian, serta bakal nyerek diri Panglima. Nah jadi nyerek atau neangan kaula naon urusanana? Apanan terang nyalira yen Raden Surya Dinata teh salaku pupuh gempungan Sunda Makalangan. Ku ayana Raden Surya diiwat saembara Sunda Makalangan kapugag rentas eureun di tengah jalan. Jadi para jawara murang maring pasti anu dipilari moal saha deui iwati salira Panglima. Oh gitunya. Nya keun. Bajing Sudraji tetap tenang. Ngan sok sanajan tenang tapi dina pikiranna mah baluang ngahulang. Nah jadi kieu geuning Ki Bajing. Jadi Ki Bajing anu kateumbeulanana. Apanan Ki Bajing mah setiap waktos oge sasarengan sareng abdi di dieu Nyai Bubu. Cek Ki Panca. Ki Panca, kumaha Nyai? Duka abi teterang ngan ayeuna di Panjalu teh para jawara angkiran anu ngiring saembara Sunda Makalangan rek ngararamu jeung anu dipaluruh iwati salira Panglima. Nya, nah bisa jadi kieu urusanana ieu teh. Ki Panca, hal ieu memang geus direncanakeun ku pihak musuh. Ngahaja kuring ku pihak musuh diparabkeun. Sangkan pihak musuh anu osokna Barajapati manehna bisa laluasa kitu kieu ngalakukeun tindakan. Cek Bajing Sudraji, manehna geus bisa ngajudi jeung geus bisa ngabaca kana galagat fitnah anu ditibakeun ka dirina. Aduh, nah urusan jadi pabalid kieu ieu teh nya, aduh, nyaan ieu siasat fitnahna bener-bener licik Ki Bajing. Cek Ki Panca, nya ngaranna oge jalma jahat, memang kitu kalakuanana ki. Ngahaja kayaan kieu dijieun seperti kieu. Nya tujuanana sangkan kabeh jalma kapusat ka kaula. Kapuseur ka diri kaula. Sakabeh jalma moal mikiran nyalametkeun Raden Surya, tapi ngahaja kudu mitnahna para jawara sina nguber-ngeber kuring kitu jigana maki. Cek Bajing Sudraji, aduh teras bade kumaha ayeuna pilampaheun Ki Bajing. Nah bade ke kaditu ka Panjalu atanapi kumaha? Tanya Ki Panca. Nyaeta kuring oge jadi bingung, serba salah. Ka Panjalu salah, cicing di dieu nya kitu oge kurang hade. Mun kuring ka Panjalu kayaan bakal ngagedur moal kakadaliki, tarung rongkah moal bisa dihindar deui. Sabab para jawara pasti panasaran. Cek Bajing Sudraji bari neuteup kajauhnakeun. Numutkeun abdi mah Panglima mending ngahindari lawe samantawis mah ngajagi sangkan kayaan di Panjalu teu haka ku kakacauan. Masalahna para jawara anu aya di Tegal Cadasari pasti marulang deui ka Panjalu. Cek Nyai Bubu mere bombolongan. Bajing Sudraji can waka mere tanggapan. Masih mikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun, nimbang-nimbang. Nah kudu datang ka Panjalu sarta siap dihurup ku para jawara atawa milih ngahindar pikeun samantara waktu mah.
para wargi sadayana. Naon anu dipikamelan akibat Sunda Makalangan dipugag dieureunkeun di tengah jalan. Ayeuna geus katenjo. Para jawara bari baralik nuju ka Panjalu sapanjang jalan. Sawareh para jawara ngamuk nguak ngawik murang maring sarta mepeus keuyang naon we nu aya nu jadi korban tangtu rahayat biasa. Warga Pilemburan atuh barirat pating koceak meureun soak nempo murang maringna para jawara. Tenggelan-tenggelan pada dilepaskeun, tajongan-tajongan pada dihabekeun. Kayaan jalan nuju ka Panjalu memang ketir jeung pikakeungeun. Para warga lembur rahayat basajan kaget gempeur jeung soak. Dulung kabur euy kabur. Kabur jawara ngamuk jawara kabur. Aya naon cenah ieu teh euy, meuni hareng kieu pikariwangeun teuing kaayaan teh euy, aya naon? Biasa jawara-jawara Sunda Makalangan pada ngamuk mang, ngamuk. Bu, dah bet ngamuk. Naon masalahna? Bet murang maring karahayat anu tetua teu dosa geuning. Kunaon ieu? Ah, teuing kunaon. Mending ayeuna mangungsi heula we ka tempat anu aman mang. Para jawara tingkahna jiga nu kaasupan setan. Urang ulah wani-wani deukeut mang picelakaeun mang. Kitu genjleungna iburna warga-warga Pilemburan. Kayaan Panjalu mimiti genting. Rahayat dijieun kaweur, birat patauran. Seuno pada ngabebela di sapanjang jalan. Para warga ting jerit ting koceak teu beda jeung ruhakana balai Gunung Bitu. Moal saha deui paling eta teh balukar tina kalakuan para jawara anu ngaramuk gara-gara Sunda Makalangan dieureunkeun. Malah aya nu ngamuk ngababi buta ka pamukiman warga. Sabagian ngamuk ngabarerangkeun pakarang-pakarang andelanana. Sabagian aya anu nemakeun tenggelan-tenggelan sakti ka mana daek. Puluhan imah warga alancur meh rata jeung taneuh. Geus pasti soal korban jiwa pasti teu kahitung. Geus meh 20 leuwih warga Pilemburan ngalayang jiwa. Angkara murka para jawara bangun anu hayang ngabudalkeun kakuciwaan. Hancurkeun sakalian Panjalu teh euy lah, tuman hancurkeun. Corowok sawareh jawara. Bener ki bener, tebecus pisan bebengok reng-rengan teh ngatur Sunda Makalangan. Beres bewara ujug-ujug leos we marantau. Pan urang teh salaku jawara angkiran asa teu dihargaan euy. Geus wae duruk Panjalu duruk. Tembal jawara nu sejenna. Mata kantong kagok euy. Urang inggeungkeun Panjalu nepi ka rugrug runtag runtuh jeung taneuh euy. Kitu pating gorowokna para jawara anu keur ngamuk. Nu jadi masalah teu sakabeh para jawara angkiran jalma bener. Teu kabeh jawara ti golongan bodas. Sabagian jawara oge aya nu ti golongan hideung. Seperti dedengkot Karaman oge aya. Jawara tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsakeun anrok, tukang nyolok liang irung oge aya. Kayaan kitu
pasti pikeun para karaman mah dimangpaatkeun ku maranehna. Aya celah pikeun ngagalaksak harta banda jeung ngabadog perhiasan urang lembur. Aya oge anu sibuk moro ngudag-ngudag wanoja jeung randa bengsrat. Sakalina beunang didinya keneh para wanoja ngora jeung randa-randa bengsrat digawean. Kitu kayaan pikaketireunana di Panjalukiwari. Segkomo barang abringan jawara tepi ka imahna Raden Surya. Basa ditanya pihak rengrengan Sunda Makalangan ku para jawara. Kabeh pihak rengrengan teu bisa mere jawaban anu pasti. Atuh amarah para jawara beuki mahabu, beuki pohara, tambah beuki garang. Teu balik kieu carana mah euy. Sunda Makalangan moal jucung euy. Edan areuweuh gawe jeung teu boga kategasan geuning pihak rengrengan Sunda Makalangan teh euy. Cek saurang jawara ngemu ambek ka Pegung. Nya geus lah urang eundeurkeun euy, urang tungkepkeun ieu Panjalu sakalian teuman daripada mabur teu bawa hasil euy. Walon sabagian jawara deui. Pokona bebengok bebaturan Ki Panca anu make tergos hideung anu ngakukeun jalak harupat kudu katewak euy. Recah awakna, butrak batrik tulangna tong disesakeun sapeteng-peteng acan euy. Sabab eta mangklukna anu geus ngalantarankeun Raden Surya leungit nepi ka Sunda Makalangan kapunggang euy. Bener, heueuh tewak udag siap. Heueuh. Kitu kayaan para jawara anu kiwari geus tepi kahareupeun imah Raden Surya. Sedengkeun di tempat anggang ti imahna Raden Surya katempo Ki Walang Tapa, Nyi Sampir jeung Kirai Getih katempo keur ngaliwud ngariung tiluan babadamian. Paroman tiluanana kabeh eueuh nu berag. Kusut marung kawut ditambahan jelu ambek ka Pegung. Kumaha ieu teh urusanana euy? Raden Surya bener-bener aya nu ngiwat euy. Cek Kirai Getih. Lamun bener bejana anu ngiwat Raden Surya teh sobatna Ki Panca pisan anu ngakukeun ngaran jalak harupat teh ya. Eta jalma ulah diantep hirup-hirup. Kirai, Raden Surya kudu dibawa ka bawah hirup. Eta hal penting lamun Sunda Makalangan hayang dituluykeun deui. Jadi urang boro, urang tewak Ki jalak harupatna anu make tergos hideung teh ya. Tuluy salametkeun Raden Suryana. Insyaallah Sunda Makalangan bakal dituluykeun deui Ki. Cek Ki Walang Tapa. Nya ari geus kieu mah biheung dituluykeun biheung moal. Sanajan engke Raden Surya bisa kasalametkeun ku urang. Duka dituluykeun duka moal. Tembal Nyi Sampir teu ngalihkeun perhatian kanu ngagimbungna para jawara. Bejana cenah sobatna Ki Panca pernah nyieun mundur jalma anu nyieun kaributan di alun-alun teh. Nah bener eta teh Kirai Nyi Sampir? Tanya Ki Walang Tapa. Nya cenah samalah nai bubu jelantik meh-mehan binasa teu kuat ngalawan anu nebar pati teh. Tapi ari ku babaturan Ki Panca anu make tergos hideung anu ngakukeun ngaran jalak harupat mah cenah anu nyieun kakacauan di alun-alun teh mundur dijieun kabur. Walon Nyi Sampir. Lamun bener bejana kitu jeung kajadianana nyata seperti eta, ngandung harti si jalak harupat babaturan Ki Panca anu sok mamake tergos hideung teh mibanda ajen pangarti lain handap-handap meureun. Tepatna
pangartina disaluhureun tua adat na ibu bujelantik cek Ki Walang Tapa. Cuy eta mah kakarek beja wungkul atuh Ki Walang Tapa. Teingnya teing wadul pan urang sararea teu ngabandungan kana kejadian eta. Ngan dina nyana oge kitu dewek mah dewek pasti bisa nyangkalak eta mangkluk. Di Sunda mah kalangan dewek kakarak mintonkeun aji waduk karang wungkul. Can sempat ngeluarkan ajian tutungkusan dewek anu katalah ajian rengkah gunung deuleu Ki Walang Tapa. Cek Kirai Getih pinuh percaya diri. Tapi nalika tiluanana keur ngarobrol kitu, nah atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunon para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.